Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak, kumaha kabar hidup dina dinten ieu? Mugia hidup dugi kadanget ieu masih aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah, seperti biasa tiap dinten Rebo patepang deui sareng Bu Yeni dina raraga diajar bahasa Sunda. Namun saat acan urang diajar, ayu urang ngadoa heula sasarangan. Ngadoa mangga dikawitan. Ngadoa rengsek. Amin ya robbal alamin. Dina dinten ieu urang masih aya di tema nu kahiji nyaeta ngeunaan alam sabudeureun urang. Namun saat acan urang diajar hidup udah telah heula naon tujuan anu kedah ku urang dihontal dina dinten ieu. Tujuan pangajaran dina dinten ieu anu kahiji siswa bisa maca wacana kalawan bener. Anu kadua, siswa bisa ngajawab pananya kalawan bener. Anu katilu, siswa bisa nitenan gambar kalawan bener. Anu kaopat, siswa bisa nulis aksara ngantet kalawan bener. Kumaha? Hidup parantos siap? Pami parantos, mangga hidup calik sing sae dangukeun teras regepkeun naon materi anu bade ku ibu didugikeun dina dinten ieu. Hayu barudak urang kawitan ku maca wacana anu judulna Taman Hareupeun Imah. Hareupeun imah Farida aya taman, henteu lega tapi meuni resik. Sabab hade piara, saban poe taralat dibersihan. Eta taman sakurilingna dipagar. Malah anu ade ka sisi jalan mah ngahaja di pelakang tangkal puring. Dijajarkeun sapanjang pagar. Tara diantep tepi ka jangkung dan matak ngahalangan pemandangan. Anu dipiara di eta taman teh lolobana kekembangan. Di pelakan diatur henteu asal cep. Di juru aya sedap malam, kembangna barodas. Lantaran ngaranna oge sedap malam, seungitna teh ari ti peuting ngungkul. Kembang eros aya sababaraha rupa. Aya nu kelirna beureum, bodas, kayas, jeung biru. Lamun keur usum kembangan teh matak nambahan hegar. Salianti eros, kembang malati oge aya deui. Kembangna leutik barodas tur seungit. Anu dipelakna dina pot mah kembang anggrek. Dijajarkeun dina teras saware deui digantungkeun. Aya dua rupa nyaeta anggrek bulan jeung anggrek japati. Farida jeung ibuna rajin ngurus eta taman. Lamun keur usum halado taraelah diceboran isuk-isuk jeung pasosore. Farida mah biasana giliran nyeborna teh pasosore. Cai keur nyeborna di wadahan kana emprat sangkan tandeuh anu dicebor baseungna rata. Sajaba dicebor, tatangkalan anu aya di dinya sok digemuk ngarah moronton. Cukutna dipiceunan ku korek. Sawaktu-waktu sok disemprot sangkan hama nu ngaganggu paraeh. Hama anu sok ngarusak teh hileud. Teu kaog diantep, tatangkalan teh gancang pisan rigil. Tatangkalan di taman sok dipangkas. Sabab lamun diantep saja dina mah jadi ngurangan kaendahan. Aya pakakas khusus parantina disebutna gunting pangkas. Sajaba ti nyebor tatangkalan, Farida kabagian sasapu di buruan. Di luareun pager teh aya tangkal pelamboyan jeung mahoni. Pikeun iuh-iuh jalan. Lamun keur muburan bari gede angin. Sok ngabalaan buruan.
Kalakai anu marurag ku Farida gancang disapukeun. Terus diasupkeun kana lombang sina buruk. Engkena bisa dijieun kompos. Alus pisan keur ngagemukan pepelakan. Miara tatangkalan teh kaasup ibadah sarta rea gunana pikeun kalurupan balarea. Tah barudak dina carita tadi Farida teh gaduh taman di hareupeun imahna. Tamanna henteu gede tapi resik. Sabab naon? Sabab dipiara ku Farida sareng ibuna. Di taman Farida seueurna dipelakan kekembangan. Lamun urang di bumi miara tatangkalan, urang kudu miara ulah diantep janten ke sarangae. Tah miara tatangkalan teh kaasup oge ibadah. Jadi lamun urang miara tatangkalan, insyaallah urang oge bakal kengi pahala. Tatangkalan oge seueur gunana pikeun urang biasa ngayuhan bumi urang atanapi tatangkalan oge mangrupakeun sumber oksigen anu sok ku urang dihirup. Hidup terang naon wae pakakas anu sok dipake di kebon. Salah sahijina nyaeta aya kored. Kored teh sapertos kieu barudak. Tah, kored pakakas pikeun meresihan jukut. Jadi lamun jukut geus jara rangkung ku urang kudu dibersihan make kored. Aya deui anu disebat singkup. Singkup teh anu sapertos kieu barudak. Tah, singkup mah pakakas pikeun nyerokan taneuh. Aya deui gunting taman anu sapertos kieu. Gunting taman mah pakakas anu digunakeun pikeun ngaguntingan tatangkalan. Teras aya deui anu namina embrat. Embrat biasana dianggo kanggo nyebor tatangkalan. Jadi cai anu bade dianggo nyebor dilebetkeun kana embrat. Tah embratna dianggo pikeun nyebor tatangkalan. Anu saterasna aya naon ieu barudak? Ieu namina semprotan. Semprotan ieu biasana dieusi ku cairan pembasmi hama. Janten upami tatangkalan urang aya hamaan ku urang kedah disemprot nganggo pembasmi hama supados tatangkalan urang salager deui saluhur deui. Eta diantawisna pakakas anu sok diangge di taman atanapi kebon. Tadi hideuk parantos maos wacana anu judulna Taman Hareupeun Imah. Tah ayeuna perak ku hideuk jawab pananya ieu. Aya 10 pananya anu ku hideuk kedah dijawab. Ku hideuk serat dijawab seratana sing sae, seratana sing rapi. Kahartosnya dugi ka dieu. Urang teraskeun deui. Ayeuna urang diajar aksara ngantet. Naon ari aksara ngantet teh? Aksara ngantet atanapi pami dina bahasa Indonesia mah sok disebat aksara sambung atanapi aksara nyambung. Hideuk tangtos terang anu kumaha aksara sambung teh atanapi aksara ngantet teh. Tah, sapertos misalna nyerat B urang kedah sapertos kumaha? Ieu aksara B lamun dina aksara ngantet. Kumaha aksara A, kumaha aksara U, kumaha aksara B, K, kumaha aksara M jeung saterasna. Tah, ieu aya contoh cara nulis aksara ngantet. Anu kahiji kalimatna asih resep miara kekembangan. Didinya aya contoh kumaha cara nyerat atawa nulis aksara ngantet. Contoh nu kadua kembang keur mangkat di buruan. Tah, anu diwarnaan beureum eta teh contoh atanapi cara nulis aksara ngantet. Anu katilu isuk sore Farida nyebor kembang. Biasanya
hideuk ngadamel aksara ngantet ieu. Tah ayeuna perak ku hideuk pidamel tulis kalimat ieu make aksara ngantet. Aya 5 kalimat anu kedah ku hideuk disalin ditulis make aksara ngantet. Anu kahiji kembang naon wae anu dipelak di buruan asih. Anu kadua eta kembang eros meuni mangkak. Anu katilu galih oge resep miara kekembangan. Anu kaopat kalimahna ibu nani unggal poe nyakukeun kalakai. Anu kalima kalimahna atuh kembang teh meuni maronton. Biasanya dipikir hartos ku hideuk tadi hideuk parantos tera naon wae pakakas anu sok dipake tani atanapi sok aya di kebon. Tah ayeuna perak ku hideuk gambar hiji pakakas anu sok dipake tani atanapi pakakas anu aya di taman. Gambar sing sae, sing rapi, diwarnaan sing sae oge. Gampil pan tugasna? Kumaha barudak kahartos di ka dieu? Insyaallah hideuk ngartos kumargi hidup mah murang kali anu palalintar. Tah barudak rupina mung dugi ka dieu materi anu tiasa ku ibu didugikeun. Mugia naon anu atos dugikeun ku ibu aya manfaatna kanggo hidup. Ulah hilap hideuk ngaturkeun nuhun ka ibu sareng rama anu parantos kabimbing hideuk salami diajar di bumi. Ulah hilap oge hideuk taat kana aturan protokol kesehatan. Nganggo masker, teras, sering ngasup panangan, ngajagi jarak, ngajauhan kerumunan, ngirangan kegiatan di luar bumi, sareng entong hilap divaksin. Mugia urang sadayana dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun kana parhatosanana wilujeng patepang deui dina pangajaran salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.